Tah, ayeuna Abah bade video deui pemberangkatan di stasiun Cimahi we tujuan Cimindi. Abah siap deui berangkat ayeuna. Tah, bieu Abah teh lami liren di stasiun Cimahi teh kulawargi perwisarang kareta nu sanesna. Nah, kareta KRD mang ngelehan liren heula lami nungguan maju deui kareta nu sanesna. Nah, Abah bade tujuan stasiun Cimindi. Tah, Abah meuni anteng ninggal pemandangan dina jendela. Tah, mulai ti stasiun Cimahi tujuan Cimindi mah di pinggir-pinggirna aya pemukiman, maka tinggal meuni wararaas kantakan tung tingalieun warga-wargi ditembongkeun ku Abah. Nah, margi di stasiun Cimahi ka Cimindi mah tos seueur pemukiman, mani kalebet kota eta mah. Kota Cimahi mah tos memisahkan benten jarang Bandung Barat jeung Bandung Timur, tos memisahkan Cimahi mah. Walaupun sedikit oke kota Cimahi mah tos memisahkan diri, termasuk kota Cimahi. Perbatasan Bandung Barat sareng perbatasan kota Bandung. Nah, Abah di Bandung Timur bade ka Padararang terang ayeuna mah kota Cimahi teh terus memisahkan. Bari ninggal pemandanganna di lebet kareta teh Abah meuni mararaas ketinggal ku Abah pisan. Kedah wargi-wargi upami hayang terang pemandangan kota Cimahi tah ku Abah ditembongkeun. Nah, ka wargi-wargi upami resep nonton video Abah ulah hilap polo atau napi sugrep. Tah, ngaran Amang Tajudin teh ieu, tah upami hoyong terang Amang Tajudin ieu sok aya dina TikTokan, dina Facebookan, polo ku wargi-wargi ulah hilap sing aya kanya ka Abah sok sertifikasina ka Abah yen ngaran Amang Tajudin teh aki-aki. Nah, ayeuna Abah teh aya di lebet kareta keur ninggal pemandangan. Nah, Abah sakadap deui bade nyampe ka stasiun Cimindi. Nah, Cimindi mah masih kene kalebet kota Cimahi. Nah, oke upami tos lebet ka Ciroyom kalebetna kota Bandung. Tuh katinggal ku wargi-wargi aya kereta nu sanesna nuju Perwis. Nah, ka wargi-wargi ka dulur-dulur upami hoyong apal Amang Tajudin ieu. Tah, ka wargi-wargi Abah mah panjang anu di pedar. Margi Abah teh nuju istirahat di dapat kereta api. Tah, Abah mengucapkan terima kasih ka dulur-dulur anu tos sertifikasina kana video Abah. Tah, Abah ayeuna parantos dugi di stasiun Cimindi. Tandana tos dugi ka stasiun Cimindi mah aya di luhurna flyover Cimindi. Tah, ka wargi-wargi upami acan terang stasiun Cimindi ku Abah ditembongkeun katinggal lagi meuni wararaas mangga kataji. Mudah-mudahan wari-wari sing disarehatkeun sapapaosna ulah aya riwit berawit Abah teh nuju ikhtiar. Tah, Abah mah panjang anu dipedar carioskeun pilih Abah seueur kalepatan suku pelumur nu kasuhun jemar hampuran nu ketada. Margi Abah teh tos sepuh sok ka mana wae karep nyarios teh. Nuhun ka wargi-wargi parantos sertifikasina kasih Abah tos nonton video Abah mengucapkan jajak kalahiran kasiro kasayan ibu kasayan bapak ditampi pisan ku Abah di luhur dina mun-munan dihandapna dapat sampean dicatet tina hati sanubari. Mudah-mudahan sing dapat pahala ti Gusti nu kaungan urang sadaya. Amin ya Allah ya amin. Tah, Abah mah panjang nu dipedar bade mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.